panas kieu tapi urang boga pulsa enak menang. Pulsa teh mahi sabulaneun ieu. Kasih ya. Tapi pulang anak kurang ieu teh. Kurang 10.000 mana jauh. Mana atunya? Tukang ojek dia aduh. Itu sih gak tukang ojek euy. Amang, ojek lain? Naon arek teh abi mah lain tukang ojek. Oh, lain ojek lain? Lain. Bae atuh nanya. Emang aya naon kitu, Cek? Iya, Amang, ecet kan meuli pulsa tuh nu badi teh hareup ning jauh kan. Pulsana mah geus asup, tapi pulanganna kurang 10.000. Ya terus ayeuna kudu kumaha tuh, Cek? Geus aya mah tong bananya, antur ka itu ya kurang dibayar 50.000 ongkosna ka Amang. Ya, Cek, daripada kadit nu panas, mending ya, Cek, ku abdi digantian 10.000. Heeh, Amangnya. Hanya geus satu ya ku Ece. Tangkeun itu ku Amang cokot heuh. Heeh, bener anjir besti. Nuhun nya. Siap. Ih, gelis-gelis boloho jelema teh. Tapi lumayan rezeki anak soleh. Si Amang teh nya geus ganteng teh meuni bager. Dae gantian pulangan 10.000. Ari kitu mah teh nya. Urang teh meuni untung. Anjay. Ieu kota sebeak wae teka buka rek muka sosmed deh. Mana bulan kolot deh teu boga duit keur di kota na ge. Nyam ka si Aso kitu duitnya dibere mah nya nginjem deui. Cobaan we atulah sugan mere deui. Sok. Kenaon euy? Keur nungguan supir tembakan euy. Lain supir tembakna lain. Can balik. Sok, urang minta tulung euy. Tulung naon deui? Jadi duit lah gocap tulungan. Kuota urang beak. Euy. Ayo mana emang nginjem duit. Pan sidik nu kamari ge mari mah nu nginjem gocap can digantian. Bisa rek nginjem deui. Atuh 100.000 ayeuna nginjemna. Nah aja nginjem 100.000. Ongko bieu nginjem gocap mah hayo we nambah nginjem teh Apaan anu gocapna keur bayar hutang nu kamari ka maneh. Tah atuh ari kitu mah kaharti sabaraha pelit kok cepet. Deui benernya bayar ka urang seuh. Tah paling dinyimkeun cepet. Tah kitu atuh. Bayar. Tah urang bayar hutang nu kamari nya anu 50.000 teh tah urang dibayar. Berarti geus lunas nu kamari. Berarti tinggal hutang nu ayeuna hungkul Tah ayeuna mah urang rek imit, rek meungeula kuota. Nuhun. Heuh heg. Kela euy. Asal dieu nya euy. Mayar hutang ka urang gocap. Manehna nginjem ka urang cepet. Goblok ieu mah aing ditipu deui wae. Anjay. Leha. Ka dieu lah sakedeung. Nya heg. Aya naon, Maaf lah pangajaitkeun popoyan tuh geus gararing. Nyara ka mana kitu? Arek ka hareupeula sakedeung heuh. Oh, heg. A few moments later. Kumaha sih Leha teh can dijahitan wae baju teh? Leha ari maneh teu ngawarok ku dititah pangajahitkeun popoyan teh. Hor ari aa teu nurut kumaha?
geus rapih kieu. Tuh ieu benang jeung jarumna geus beres kuliah di jahitan. Aduh, lain gitu konsepna ari maneh. Duh, terus kudu mikiran emansipasi teh aya nama keluarga teh ya. Jadi si Abah euy teh keur naon ya euy? Bah kenaon euy? Cewek ngadawung. Gimana? Tah tidinya di Cager. Instagram juga. Kemana wae Bah euy? Nyata kieu we ari geus jadi ketua RT mah kudu mikiran emansipasi teh. Oh. Nah, mah kada pikiran Bah. Urusan naon jeung Abah kitu? Kapan kudu dipikiran urang teh pan geus jadi RT meureunnan ieu teh. Heeh. Bah, daripada riet mah Bah mikiran eta. Mending langsung toga imahna. Bila perlu diantar ku Gopar aja ka imahna. Oh, ari ujang kos nu apal we emansipasi. Apa atuh Bah si Eman nin? Pada eta mah tetangga Gopar ginya tah. Budak Rama Junaid. Dasar situ teko eta mah Eman Sanusi, bego. Aya nama ya. Ini eueuh menumpang-numpang hiji acan. Mana sih kok kayak imah di beuh gitu kan. Aya pun aya namanya. Ganti profesi. Udah ijazah nah urang tanggung euy kumaha. Lagi sila tengah jalan jelema. Tukang ojek jalan ah. Mang, tukang ojek sanes. Mohon nih. Pada ke mana? Dan ke mana? Ke Pamang ayo. Ke pasar. Ke ajan aja, ke mall, ke mana? Ayo. Kela henteu mang naro sungkul bisi sanes tukang ojek. Semangatnya. Action. Eta sebar balik deh. Ya tante. Parem. Sen. Buru atuh. Oke, heula atuh. Cuma goblok tak tukang ojek teh ka penumpang teh. Nah, aku kesel kena lila tuh tadi. Iya, ya heula. Pasar Gebron sabaraha? Kira tuh. Action. Mana aku di kamar dia. Tuh, kela benang itu. Sok. Duh balikan deh. Mana aku? Kela sok ti handap tuh pandangan eta gitu. Mulai. Mana aku mah di tadi.